Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Caca di dieu anu nyarengan dina konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten ngeunaan seni, budaya, sakudak-sakudikna aya informasi gitunya. Nya utami nama hiburan anak gitu. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun sakola wargina oge sing marajeng ikhtiarna nya usahana. Urang teh sing ditebihkeun tina saselat Covid-19 kitu ta ieu teh anu sorna parantos aya vaksin kitu nanging duka kumaha saterasna. Sim kurang kita acan apal ieu teh. Tah, hatur nuhun ka para wargi kaum dangu netizen sadayana anu sapapaosna manco kana ieu kanal Capruk Radionet, anu parantos nge-sharekeun linkna, anu parantos nge-like-na oge anu parantos nyerat komenna. Boh bilih aya anu nembe sumping, wilujeng sumping haturan pamugi konten-konten katampi sareng supados aya notifikasi saperkawis konten anu name medal gitunya, mangga aya saena diklik wae seratan subscribe anu aya di palihandapeun katu videona. Tah eta. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, ieu teh ayeuna nuju medar carios atana pindaraskeun carios wawales nya. Anu upami telepat neraskeun teh ayeuna teh ka bagean 11 ieu teh. Tah, kumaha trasna lalakon Rustini ya supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang lajengkeun. Kudu prihatin barinya oge melas belis kalengitan ku harta banda mah anaking da harta banda mah lir ibarat usum-usuman. Apaan di alam dunia teh aya usum halodo, aya usum hujan, teu beda jeung rezeki. Aya anu boga kena ku teu boga, aya dungkukna kena kuludas. Lebah dia urang teh sing sadar kana simbulna kitu tah, simbol tina alam anu bieu. Kena beak mah ari bakatku disiar deui mah baris aya atawa loba. Cenah teu kapimilik deui estu meureun kapindingan ku aling-aling. Nyatanya takdir atau nasib. Tah kitu anaking. Geus ayeuna mah tong dilalebar teuing. Angguran mah urang diajar salat jeung aki, sadar ka Gusti, eling ka diri. Eta oge salah sabagean tina upaya manusia jero minuhan bubutu hirup. Reg kisam parani nyaritana teu kebat kaselang ku batuk. Terus kitu nuluykeun deui caritana kadanguna atra pertela lebeut ku siloka. Eueuh ku sasmita anu mibanda ajaran hidup, pang-pangna ngeunaan perkara agama jeung dari gama. Estu matak nyarumsum kana kalbu Rusmini anu harita ngabandunganana maneh husu nakeranan para wargi kaum dangu. Pikir gorengna asa kageuing, pangalaman anu kasorang ku dirina narembongan. Sakapeung ras aya rasa nyalahkeun dirina sorangan kawan tu geus milampah pagawean salah. Kumawani nganiaya sobatna nyaeta ratna.
Waktu ari dipake ngobrol kitu mah watakna sok tara karasa, sok komo dibarung ku ngobrol uplek. Matak genah, matak betah, sajam teh asa sakiceup. Tur nyeritana oge teu kanyohoan waktu teh nyedak ka peuting. Kaayaan jadi robah tina caang ganti poek. Pon kitu deui dedengean oge milu robah. Sora sasatoan leutik disarada balegerenaker. Paselang jeung sora angin anu mimiti lilir ti beulah kidul. Kadengena ting keresek nebak dang daunan gararing sakapeung nyuaikeun halimun peting. Beunang disebutkeun yen angin waktu harita mah matak mependeh hate masket rasa dangiang kana pamelaran rasa endah. Red Rustini ngareret damar anu gawena kakalincesan katebak ku angin anu moncoran tina sela-sela bilik saung. Lir gambaran dirina anu harita rusras inget kamangsa tepung jeung panutan hatena. Sajongjongan mah Rustini katempona ngimpleng-ngimpleng sawangan anu bakal jadi udagan pikahareupeun dirina. Ari kisamparani para wargi kaum dangu gancang cengkat tina diukna pindah manehna ka juru saung anu rada buni terus wiridan katempona teh meuni husuk nakeranan. Kawantu suk manamanteng ka Gusti anu dipamrih datangna ilapat pikeun netelakeun piubareun panyakit Rustini. Sababaraha wikip diaji ramona teu cicing milangan tasbeh sedang panona peureum ngan bibirna wungkul anu kunyam-kunyam teh sakapeung sok kadenge ngomong sorangan siga nu ngahaja ditarikeun. Lamun maluruh kana karep kisamparani tetehla kanyaahna ka Rustini teh kawas ka anak sorangan bae para wargi kaum dangunya. Boh beurangna boh peutingna suda kana dahar, suda kana sare demi ngupahan jiwana Rustini anu katarajang ku panyakit. Kaitung saminggu lilana kisamparani tara kaluar ti saungna. Boh beurangna sumawona peuting nu dipigawe ngamalkeun wikip-wikipna bae. Malah dideudelan ku mati geni. Cul kana sangu, cul kana cai, kalima indra na manteng pengkuh ka Gusti nu Maha Suci. Ku kamurahan pangeran ka umatna sakumaha anu kaugal dina firman-firmanna. Sing saha wae anu bener-bener menta ka mantena ku jalan ngamalkeun parentahna sarta ngajauhkeun kana laranganana sarta didadasaran ku patekadan anu nyata maka mantena baris maparin sagala pituduhna anu dipundut ku hambana. Harita oge para wargi kaum dangu kisamparani dina peuting anu katujuh kalungsuran ilham persis dina wanci tengah peuting. Ku dirina kadenge lir aya sora anu ngaharewos. Sajongjongan mah kisamparani teh ngerung-ngerungkeun halisna siga anu inget-inget pituduh geus kitu terus ngusap beungeut 3 kali. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sora kisamparani bepeuskeun simpena peuting. Ret ngareret ka Rustini anu gawena kukulisikan bae. Kunaon nyai? Bet kukulisikan bae. Cek kisamparani beri cengkat gek diuk gigireun Rustini. Udang nyai. Aki aya pibejaeun keur hidap. Kisamparani melong. Rustini cengkat da puguh manehna teu daek sare sapepeuting. Kawasna beda rasa. Aki, abdi teh sawengi teu tiasa mondok. Duka kunaon ieu teh? Dah teh meuni seseblakan. Taya reureuhna Aki ya. Rustini dareuda kituna teh bari gigisik. Tangtu baris nyorang anaking. Lantaran hidup keur
katalikung ku penyakit. Pantas tengenah dahar, tengenah sare. Oh, kitu ge kebiasaan anu garing. Ngan ulah loba teuing anu dipikiran. Lantaran geuning tiburung ayap teburung kitu. Aya pitulung atawa pituduh Gusti. Ari ku bakat ditekadan mah. Aya pituduh Gusti Aki. Rusmini menicuring hak bakat tingku atoh. Nya anaking. Regepkeun ku hidap. Yen bener alias tersalah sangkaan hidup teh. Penyakit anu nyaliara dina diri hidup tetela jeunan batur nu boga tekad rek nyilakakeun ku jalan syirik pidik jail kaniaya iren panas tren ku kahidap. Saha jamina Aki anu kumawani mere penyakit ka abdi? Teu kudu nanyakeun jelemana. Najan dituduhkeun oge percuma. Matak nimbulkeun papasihaan panjang. Itu penting mah hidup cager deui cara sasari. Ilang penyakit jag-jag waruruga. Duh si Aki meni matak capek ngadawukeun ge Ki. Ya kumaha deui atuh da kieu sosora Aki mah. Nya sok-sok lajengkeun sing sehat we Ki nya. Amin. Atos kata Ca? Nya sok Gusti ni sok maju. Kedah kunaon pilandongeunana Aki? Rustini penasaran, hayang buru-buru ngadenge katerangan ti Ki Samparani. Kieu anaking piubareun hidup teh gampang tapi hese. Aduh kumaha ari Aki? Ongkoh gampang tapi hese. Nya gitu da tulisanana kieu gampang tapi hese tapi babari. Mang Caca, nu kieu panginten anu disebat dialektika teh. Aduh kata apa neng? Da apa Mang Caca makana dialek gitu. Ya panginten malum si Aki merasa tetarucingan neng. Mohon rupina mah. Aki, maksud Aki teh kumaha tuh? Kieu cek ilapat atawa pituduh anu katarima ku Aki. Piubareunana teh nyaeta ku daging mencek sarta hidup kudu hiji beungeut heula getih mencek. Tah kitu anaking. Muga-muga ku jalan kitu penyakit layeungit. Hidup pulih secara sasari. Da tadina oge tangtu sampulur sirna tina gegeleh penyakit. Kadenge katerangan Ki Samparani kitu. Rustini ngerasa bunga hatena. Pas semona marah mai, hatena tengah las teuing, pikirna ilang tina kasumpegan. Nyeh, Rustini imut gancang ngeserkeun diukna, geus kitu leng sakedapan ngahulang nyipta-nyipta anu baris kasorang. Lamun dirina salamet tina eta ancaman penyakit tur pulih kagelisanana, boga karep rek maluruh panutan hatena, tur kacipta lamun patepung baris wakca jeung balaka rek menta dikawin atawa menta tanggung jawab kustama anu geus ngabedah kahormatan dirina. Tah anaking poe isuk sabada fajar nyingrai hidup jeung wahyu kudu indit kaleuweung susuganan menang mancek meh tereh cager anaking. Sok hujangkeun kaninya wahyuna meh ngartieun kana maksud Aki. Ki Samparani paparentah, Rustini uga age ngahudangkeun wahyu. Kulisik bray panon wahyu bentak gancang cengkat gek diuk hareupeun Aki Samparani. Wahyu gigisik miceunan endog panon. Kang Wahyu. Wake up. Ayo ku gaheula. Aduh. Ayo bangun. Manawi aya naon Ki? Meni rea cicileuh dang. Mohon Ki. Aduh. Kieu Wahyu
Geus kitu Kisamparani ngadongengkeun maksudna ka Wahyu. Tamat nyaritana Wahyu ungut-ungutan tandaning geus kahartieun. Malah aya kasanggupan moro mencek. Da puguh Wahyu mah geus biasa ngider-ngider leuweung meh dipake jalan kacai para wargi kaum dangu. Gancangna carita poe isukna Wahyu jeung Rustini geus saged rek ngala mencek dituturkeun ku akina. Kalawan tekungsi meakeun 5 jam ku sajam oge geus nepus gunung anjog ka pileuweungan anu rembet keneh ku bebalahaan. Tur tatangkalana oge meuni kerep nakaranan. Rustini harita ngarasa capek, napasna meuni ngahegak, awakna geus leuut laet tu kesang. Handapeun tangkal kai anu ngarampidak gek manehna diuk bari nyang hunyar. Ari Wahyu jeung akina ngasruk babalaan, sugan kaparengan aya mencek ngaliwat ka dinya. Geus kitu kuduna meureun para wargi kaum dangu kakara oge Kisamparani 10 lengkah di tempat Rustini. Korosak. Korosak. Kadenge sora nu ngorosak. Wahyu cudag cideug sarta bari neges-neges ka satiap majhab. Pon kitu deui Kisamparani cungas cingeus, nyidik-nyidik kalebah datangna sora. Teu salah tina panyangka. Nyawe eta teh mencek. Luncat ka hareupeun Kisamparani kawas anu ngahaja bae ngaliwat kadinya. Tur katampona siga anu lindeuk pisan. Atuh ngan sakrawek ku Kisamparani ngarawel suku mencek, tapi mencek leuwih tanginas keceleng ka hareupeun Wahyu, kebruk dirontok tur nepi ka katewakna. Tebenang, tebenang. Silakan dia. Hop. Hap. Aduh, iya maaf di Kang. Aduh, lepat. Punten, kakak ngagabruk nyai atuh. Itu Kang, mencek makapal itu. Oh, nya. Tah. Ya. Menang. Katewak. Nampo udaganana katewak, Kisamparani seuri leutik kituna teh bari ngusapan janggotna. Aduh. Nya coba kalakah ngagabrog heula Rustini tadi teh. Kabita nya. Aki tos kada dibahas. Ya mencakna ya. Kening teu kudu hese neangan Wahyu. Sok kadinya ringkus bisi lepas deui. Mawa talina atawa henteu. Ngabantun ki ieu. Aya. Tempo Wahyu bari terus ngeringkus mencek, geus kitu gancang dipanggul. Alus milih na Nyi Rustini teh. Eta we geuning apan biasana mah tara porora nempo mencek anu ngaliwat. Ari ieu tepat siga anu ngahaja nyamperkeun. Cek Kisamparani bari seuri leutik. Sanggeusna Wahyu manggul mencekna, Kisamparani nyamperkeun Rustini anu harita ngadoniis hanapeun tangkal kai. Har, mantai teu digabruk cenah. Nya terus lompat kana peun tangkal kai maksudna. Oh kitu yuk. Mohon. Katempona siga anu geunah nakranan kituna teh bari nyawang pamandangan anu sarua endah. Katuruk-turuk kageberan ku angin gunung anu weleh lilir ngahihidan. Puguh we matak seger kana awak nambah akarana rasa. Nyai, urang balik. Nah, kalahkah sare di leuweung. Buru-buru, bisi kaburitan. Gebeg Rustini ngagebeg, dumeh keur ngalamun jero naker geus kitu. Kuniang hudang seleuneu nyampeurkeun Kisamparani. Tos kekengingan kitu Aki. Rustini can nyahoweun, da puguh Wahyu mah geus ngabeng-beos ti heula. Alhamdulillah geuning Nyai. Teu kudu hese beleke. Tembak Kisamparani bari terus ngahancalengkahna dituturkeun ku Rustini.
ngahanca lengkah jarong jonaker. Rustini saja jalan hatena noroweco kacipta kupikirna lamun cager tangtu kagelisanana baris tembong deui. Mau burung panutan hatena kagembang deui. Kitu gerentas Rustini dina mangsa harita. Teu kacaturkeun di jalana para wargi kaum dangu sadayana. Harita maranehna geus tepi ka saung. Wahyu rurusuhan nyadiakeun gebog pikeun ganjal mencek sabab dina mangsa tengah peuting baris dipencit. Sakalian cenah sasadiaan ti beurang keneh supaya nalika tepi kadawuhna karig keresal bungkul. Ari Rustini gancang katampian rek ngadon mandi lantaran geus teu kuat ku kesang nu teu waleh rembes maseuhan awakna. Rengse di caina uga age mirun seuneu maksudna rek ngeulem sampe kawantu harita teh geus ngarasa lapar. Da puguh tas ini ti leuweung teh atuh nya pantes hana angku cai atawa lapar kudahareun. Geus kitu mah para wargi kaum dangu gebrus eta sampe tilu siki teh digebruskeun ka jero hawu kalawan teu lila oge geus asak. Song diasongkeun ka Kisamparani. Aki, mangga ieu haturan ieu sampe? Kela. Ni teh tinggalan teh. Sugan teh roti bagelen. Aduh, kalarasan teh acan nyondong di dieu mah di leuweung mah. Aya ula na ieu teh ula. Kisamparani melong. Oh, aya ki aya sakedap. Tembalna bari sok nunda gula tilu gandu di wadahan dina batok. Camuil Kisamparani ngahanca sampeuna. Katempona teh meuni siga anu nikmat nakeranan pon kitu deui Wahyu meuni segut naker. Ngan Rustini nu teu pati teh kawantu beuteung awewe atuh da sok gampang seubeuh. Aduh, lada. Nah, lada ki da teu ngecengek. Maksud kareueut itu. Tah nyai. Ti sembet ayeuna mah. Ulah loba anu dipikiran. Lantaran ubar teh geus meunang ngan kari ngalaksanakeunana. Bade iraha di landonganan Aki? Rustini penasaran. Cek tau anu tangtu mangsa anu merenah tayalian kudu tabuh hiji peuting keur mangsana oge anu simpe oge samemehna hidup kudu mandi heula ku cai kembang geus kitu nah kakara hidup di ubaran. Ngiringan bae abdi mah Aki. Kumaha pidawuh anu dipamrih mah damang. Geus nyadiakeun kekembanganana teu. Ye. Kisamparani kituna teh bari neuteup ka Wahyu. Oh, atos Ki, atos. Tembal Wahyu pondok geus kitu deker ngahanca deui sampeuna. Hade. Jalanan nyai. Kita rek tumanya. Tur minta dijawab sajujurnya supaya jawaban nyai jadi paneteg-nya nggoning nyangtukeun tujuan hirup. Bade naros naon kitu ka abdi teh Aki? Rustini neuteup. Ieu anyaking. Saupama nyai geus cager. Nah rek terus bebetah jeung Aki di dieu. Atawa rek mulang ka pilemburan. Cik kumaha rencana nyai kira-kirana? Kisamparani neuteup. Nu mawi duka atuh Aki. Cek Rustini tungkul. Nah atuh kalahkah duka. Kudu yakin nyai. Boh nangtukeun jawaban atawa ngecakeun dongengna gitu. Eta Kisamparani tos ngecagkeun deui dongengna. Rupina cag heula para wargi kaum dangu netizen carios wawales seratanana kiwangsa duwi ka dieu. Kumaha lajengna eta tarekah Kisamparani teh ka Rustini naha hasil atanapi henteu? Mangga teras manco dina ieu acara dongeng Sunda.
Sim kuring dari hapunten tina seueur kakirangan sareng kalepatan dina maoskeun cariosna. Mugi-mugi aya hikmah, aya mangpaat utami nama hiburanana nya tina dongeng anu dipedar. Buah bilih aya nami alit asma dewasa atanapi tempat anu kasebat eta mah mung kelarasan bae sanes kae ngahaja-haja. Dari hapunten anu sageung-ageungna. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakto.